Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marotan saniyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji sinerengan syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu mana ka urang sadayana di danangan ieu urang sadayana ku Allah Subhanahu wa taala ukurot irodat Allah urang biasa ngariung ngumpulu kanggo pangaosan rutin masalahnya Bu. Oge teh hilap sholawat miwah salam urang curahkeun bae ka panutan urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu sadayana anu dipihormat, aya bahasa Mikaeling nya aya teh nguludan Mikaeling karena dilahirkeun anak Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naon sababna Ibu dina danget ieu dina bulan muludnya urang sok disebut muludan sok dipika naon ngeling-ngeling karena kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah ieu teh urang teh takziman ngagungkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, aya dalil gitu, aya. Innaka la'ala khuluqin adzim. Saestuna salira Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetela tetep pirang-pirang akhlak anu agung. Jadi Kangjeng Rasul mah ngagaduhan pirang-pirang akhlak anu agung. Matak dina Al-Qur'an geuningan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju liman kana
اليوم الآخر ذكر الله كثيرا. Daeta dalilna Allah ngagungkeun ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi mah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kieu hartosna mah Bu, laqad kana tetela buktos pisan eta lakum tetep pikeun aranjeun kabeh fi Rasulillahi di diri Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naon uswatun hasanatun anu alus. Tadi na Al-Quran Ibu qad asup kana fi'il madhi eta teh artina teh ditahqiq pikeun muatan hukum bahwa Kanjeng Nabi teh bener-bener pisan bukti pikeun aranjeun kabeh teh di dirina Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam contoh anu halus. Adak Ibu, Kangjeng Rasul teh lamun tiasa dina sehari-hari teh kudu bisa hadir dina diri urang sadayana. Hadir lain ngahadirkeun jasadiah, jenisna Kanjeng Nabi sanes kudu urang bisa ngahadirkeun tingkah laku paripola anu tos dilaksanakeun ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumaha Bu, lamun urang hayang bener-bener naon nurutan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kudu bisa ngahadirkeun dina diri urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngahadirkeun naon? Perilaku anu tos dijalankeun ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh ieu dina kitabnya Maulid Nabi. Jadi anu tos dilaksanakeun Kanjeng Rasul teh seueur pisan itu. Dina Maulid Nabi kieu Bu, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu. Allah. Jadi Kanjeng Rasul mah tos kabuktian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta sadidal haya anu paling banget ageung kaisina kusaha ku Gusti Allah. Eta predikat nabi Ibu anu dimaksum ku Allah haram asup kana neraka, anu sakitu ibadahna leuwih-leuwih ti urang can tantu asup kana surgana. Ya, Kanjeng Rasul mah ata caritakeun Ibu ibadahna teh tepikeun geuningan anu masyhur mah dampal sampeana teh barareuk. Urang kantos Ibu, kantos nyobian ibadah ciga Kanjeng Rasul. Jiga awet tong sarua moal bisa ai sarua. Moal bisa matak saleutik-leutik ku ayana muludan ieu teh urang teh mika eling kana jejak langkah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mika eling eta manu resep bernya ngayakeun mauludan. Pada hayang ngaji di bulan Maulud
kemunang jenengnya tong anu tersep tong di lamun dina tuangan ibu tersep tong dituang ya ngan ulah non komen kan osok resep jadi kana teh naon tong dipoyok cek jel ajek urang mah tong dipoyok tong moyokan batur kanu resepkeun anu tersep ame naon ame jejeg jeung tingkah laku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tah ku ayana ngariung kieu teh ibu ngayakeun mauludan teh pikeun tarbiyah pendidikan urang sangkan urang bisa nurutan jejak langkah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak Kanjeng Nabi mah bu sadidal haya banget gede ka isina Kanjeng Rasul wat tawadu ai tawadu teh naon ibu DP handap asor bu DP handap asor hari urang ya keur jauh di Kanjeng Rasul tambah ayeuna dina tarbiyah pendidikan jejak langkah Kanjeng Rasul henteu dipaparkeun anu sok biasa muludan oge geningannya tingkah laku teh nya anger sakit-sakit wae komo anu tara mata gunana mauludan teh pikeun ngahadirkeun jejak langkah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngarti mah cek anu cek nulian mah geningan naon ngayakeun maulud Nabi dauh dalilna eueuh contona di Kanjeng Rasul kapan dina tadi ge sauran Allah innaka la'ala khuluqin azim jadi kabuktian pisan Kanjeng Rasul teh gagaduhan pirang-pirang akhlak anu agung sakan apa urang ayeuna jejak langkah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matak diperingati dieling-eling kurang sadayana dina bulan Mulud padanya anu resep tuang anu teresep tong nuang besi nyeri beuteung baiknya dah sebenarnya mah ibu pola pikir manusia teh sebenarnya mah berbeda-beda ya pola pikir nanti berbeda-beda beda kahayang aing ngaran jalma mah mantap di dia diajarkeun ku Kanjeng Rasul mah tawagu DP ngaji ulah sampai gati bu berjanji we dibaraca tapi teu apal makna ari maca berjanji teh supaya urang pas jeung kaayaan pribadi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyata naon anu aya dina maulid Nabi dina kitab geuning Kanjeng Nabi tadi sok gede ka era kadua tawagu DP handap asor cik urang mah nya rengkuh punya Kanjeng Nabi mah sok handap asor rengkuh hari urang papanggih jeung jelema urang sugan nying pahareup-hareup sugan sok naon angkat ka mana ai Sunda mah geuningnya tampolana mah assalamualaikum Kanjeng Rasul mah ibu bila mana papenak sareng jalmi Kanjeng Rasul mah mayunan uluk siap ibu contoh ieu kurang kita doa ibu salam teh doa tah sifat Rasul osok mengucapkan salam ketika papenak jeung jeung jurig mantongnya si urang kabur ieu mah jalma jeung jalmi kudu daek ulus salam aing ngaku jalma Islam manya seureum jeung sireum papanggih osok naon sasalaman
gering aya sirem papanggih jeung sirem sasalaman jalmi papendak jeung jalmi henteu weleh sasalaman sasalaman lain ukur lebaran itu dah bae di ieu we disingkat jadi sirem jeung sirem ge sok sasalaman teh wae urangnya jalma anu dipasihan sampurna dipasihan ieu otak warasnya terus paningali teras ieu tah sepi urang dianggap ibadah ka Gusti Allah anu disebut syukur jadi ai syukur teh ngagunakeun fasilitas aya kanggo mika cinta Gusti yang ngerti karek sakit tuh ibu tah beres